hirup teh hayang kos batur. Tapi nah batur umum kos urang. Mang keur naon? Keur ngadaweng. Oh ngadawang minta duit atuh mang. Nah, mana minta duit ka urang? Sekiranya mang teu boga duit ngerek maksa. Euleuh ari maneh. Mana mang buru duitna mana? Nah, mana minta duit ka urang, minta duit mah ka kolot lain ka urang. Geus mang urang duit mah mang kakolot mah. Terus sa maneh? Kenal dia hante urang ka maneh? Matak mang kenalan heula ka urang. Urang area mang. Hamdi. Asal lieur ngomongnya maneh mah. Mana mang duitna? Ka ditu ah. Ih. Telepon. Ada pulsa beak, nelpon pemasukan ngopi encan. Pusing ada liar dah. Mang kenaon? Saha maneh? Nyaho wae mamang mah. Nyaho naon? Bisa wae mamang mah. Bisa naon? Bener kos kitu mang jelema mah. Amun geus loba duit poho ka babaturan. Ari maneh? Gelo lain apa torek? Atur nuhun mang muji ka urang mah. Oban muji ka urang tapi kurang teu dianggap. Euleuh kapanggih jeung jelema gelo ngipin naon urang keur peuting. Mang, ari ningali tetangga beunghar mah sok sirik wae. Gelo maneh. Bener mah cek batur oge kitu. Dah, seuh. Duh, nemang duit ka mana nya ieu? Tuh, geus mamang. Teu duit ah. Mang kenan atuh di dinya mang. Biasa keur ngahayal. Udah kemana maneh? Blak dia mang. Sakarak nempo. Mang teu duit atuh mang. Alah sia minta duit. Gelo malah minta duit. Mang teu duit atuh Aya wae maneh mah minta duit ka urang gitu boga duit. Saha maneh? Maaf, ka Cidamang urang malin awewe jadi kudu gerohan sayang. Sanu manggil sayang? Geus mangari jodoh mah moal ka mana? Jadi ulah gelok masalah jodoh. Makin lieur we ieu mah. Mang kudu sadar. Suzon jeung fitnah mah sarua wae manehna sirik. Alah sia, seorang teh kurang cager. Ulah putus asa mang komo deui bunuh diri ngagantung kitu mah. Mang geus mang ulah bunuh diri mang. Astagfirullahaladzim. Nunjuk naon? Si Akang ngawaskeun wae. Nunjuk naon tuh? Ih abdi mah da nujun ningali pemandangan tuh. Pemandangan. Ih, tingali teh Akang itu alus. Ningali abi mah ningali mah cuma teh indah we. Astagfirullah. Indah pas Tingali kumaha itu tah? sawah, kebun jagung, Indah teh. tangka cau. Oh. Lain urang da tang mah da nu batur. Halus Lain we. kan, abi beda tuh maros. Itu mah geus naon Kang? Ai bumi Habib teh mana nya? Bumi Hamdi. Muhun. Hamdi. Kenal teh Hamdi. Hamdi nu mana nya Kang mana ya? Jalmina teh alit-alit jangkung. Kenal teh? Rencangan abdi eta. Oh, nyaho nu deket bumi na ya teh. Muhun meureun abi mah ka dieu gitu. Nya. Amun teh salah Kang ieu nya. Hmm. Ayeuna ka itu tuh, ka itu leuh terus lurus. Ke mun tah wahangan tah. Aya wahangan dinya Kang. Ke Akang kandap we mengko ke kanan tah. Geus kanan teh da. Nya tah aya tangka peuteuy tah beladinya tah di dinya bumina kege loba jami di dinya. Kang. Icing wae ye. Kang. Ata jelema teh geus eueuh. Aing ngaganggu wae kana pemandangan oge. Asa nempo om panjo. Kang, dia nu ti di saha? Nu di dieu. Oh, Tomingseub ieu. Tomingseub. Itu mah koskeun be sahanya Hamdi kitu. Kadi itu tetep eta teh sama da kabelah di itu tuh. Pemainna bieu mah meuntas da. Da ka itu terus Kang. Kang. Eta jelema teh ageuh di wae. Tuman tuh jelema teh nanya teh. Ayeuna.
Akang bieu ku urang tanya-tanya hicing wae, bieu nanyakeun Tommy Nanya naon? Tapi saya naon itu? Bieu astagfirullah si Akang nanyakeun Tommy. Astagfirullahaladzim. Si Akang teh ampunnya ieu mah jelema teh nyata teh. Kang. Kang. Kemana dia teh jelema teh? Astagfirullah. Mang weh. Sia bieu ditanya hicing wae. Cong lain maneh. Kakek kadieu mang urang. Kadieu ka tadi ngaliekeun. Ah, Mangta duit tuh. habis maneh datang minta duit cenah. Sok ngalindur maneh mah. Tak duit wae naon teh. Mang teh duit cing jajan. Tadi cing wae diajak ngobrol nekeun jelema. Enak minta duit dia jelema. Ih, galeo cenah atuh kumahanya. Bingung. Minta duit. Duit wae. Isi ya jelema teh kudu. Mana duit teh? Nah, ya tah. Duit eta tah. Tah, tundeun duit tah di dinya. Mang Imat daun. Eta mah astagfirullahaladzim jelema buta suganya. Eta duit ieu tah tempo tah gambarna tah. Eta Daun, Mang. ih tempo dilihat, diraba tah. Diterawang ieu tah Kosta TV tah. Dah. Mamang mah buta. Duh, urang ti tadi. Coba duit wae. Buta, dia kan duit. Kukuh. Daun Buta. cuma enak maka itu derenya teh geus tah pusing. Naon? Diom. Dia Kenapa? kan ngagitar. Sorangan nih. Atuh ngeganggu wae ngagitar ge. Dieu ge. Belah mana, Kang? Belah mana ngeunahna didinya. Laguna ngeunahan atuh. Nah, lagu naon? Atuh nu ngeunahan laguna. Ieu sebelah kasina. Tah nu kitu. Ada kana hate teh rada gitu. Tadi Naon teh? urang tadi nih mana kuat liur. Bener liur we ka makarep ge arek nelpon teu pulsa. Nya tuh gak pulsa yang preman. Oh, atuh pan preman ngirim ke kosong. Berarti sarua om urang ge nelpon om kosong. Urang kapengen jelema ke tadi mah lalieur kabeh ke unu nyamuk sama sekali eueuh. Nalirkeun atuh. Atuh nyaho. Budak mana tak kira-kira najul mana? Budak lieur nok bitung. Urang ge sarua. Lalieur kabeh ke unu nyamung eta mah aya budak di bola-bola lieur. Urang lagi om. Urang keur nongkrong di ditu. Heh. Budak torojol datang-datang. Mang, minta duit tuh. Nya minta duit urang teu boga duit sarua wae Kosong, tinggalkeun ya. urang langsung om. Kosong ya. Jeung meuli pulsa ge eueuh. Waalaikumsalam. Hei, ya sohib. Iya. Mana wae, wa. Aduh. Hese nyadit dia aja Hese kenangan jelema sukses mah aduh. Lain sukses atuh di telepon ning taraktif nomor teh. Kosong teu pulsa. Teu aduh acis jeung Terakhir pulsa. minim ya salah lockdown. Gawe ka juga hese ngelareh gitu. Wah, ieu nama karunya. Orang ieu si Andri wae kapan. Urangnya si Andri kuat hese. Tapi dan urang aneh napoe tadi kapanggih jelema aneh urang Aneh ieu. kumaha? Nya urang keur ngalamun urang hicing di sawah legok keur ngalamun hicing ujug-ujug anu Datang datang we. rabung Anu datang kita Keur tadi ge urang ngapanggih. kedeung urang ngomong heula maksudna kedeung malah kedeung Atuh urang anu ngomong kita mang minta duit tuh minta duit kira udah malah ka urang Wani amat. jauh teu bejakeun Bigi aya mah jangkung. ganggung kos cuma teh Begeng. sarua nyambungnya teh nyambungnya. Inta dia teh bareureum. bareureum Kacabok mana teh. Cabuk naon truk. Aduh. Mangna kacawa pokona mah. Kok sama conge ceulina. Wah, kebetulan bisa wae. Mani mau makasih kacongnya. Hah? Maju makasih congnya. Sa. Dia makasih congnya mah iya. geus mana cenah urang tapi alhamdulillah teh kapanggih nu bieu mah nu mah ieu beureum Tompelan eta. Sama duit mantan duit aja we.
Ayo orang minta duit aya. Minta duit. Kapangi jelema buta eta pusingna. Oh, itu bapak orang teh. Aya jelema buta ampun eta ngomongna teu paruguh. Mangka ada mun ek Oh, kapangi urang ieu. Kapangi? Ngan atas eta kapangi omah santai. Atuh kan urang itu ngomong enteng aja mah buta doang eta lieur ngomong kos kumaha eta. Oh. Teu nyambung sama sekali. Cek bae mah nenjo cenah njo naon indah nu ge. Video indah cenah pantai. Pantai naon nya curangnya sawalega pantai kumaha. Jalma buta nu make kacamata lain. Heuh eta. Urang tadi kapangi tapi urang ge asa nempo om. Heuh. Cek mainna lain om ngaranna teh Ricardo naon teh? Oh, Tesi. Iya eta. Itu Tominse. Tominse artis teh artis. Itu dukun gitu mangkat urang Pan aja mah buta gitu bujur ke boge Tominse we gitu. Tadi banyak kapangi jeung mah lieur Ku hungkul. salu orang itu. Ih, mata barang. Coba karena rasa antek. Bisa pingsan urang. Itu gerak. Si udan skenario lo makan aja banyak pingsan ku itu sorangan. Dan. Atuh unggesan ya mah acting teh. Om ka digerak om. Di banyak ngabeuh itu sorangan pingsan di skenario lo bakene. Si udan. Teh eling jelema teh. Ieu bakana kumaha ieu? Bi urang mun teu kabur pasti pingsan urang. Yang bersambung atunya. Kieu cara Bersambung atuh kieu cara nama. Tahu atuh. Berarti gara-gara si udan ya KBG dan. Bersambung lawan ya. Kat pingsan ada. Lu pingsan Pak. Lihat ke depan, pandangi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan keluarga besar Budak Lehoan akan memberitahukan bahwa Mohon maaf, 2 minggu ke depan tidak akan tayang Dikarenakan ada acara hajatan. oke, dari keluarga besar Budak Budak Lehoan. Lehoan kembali tayang pada tanggal 10 Agustus 2020. Subscribe. Bahagia menanti. Kurang kerputing. Bener mang. Ari Meski terjatuh bangkit kembali. Iya sayang. Geus mang ari jodoh. Ih, bener. Dengarlah, wahai sahabatku. Jalan panjang menanti, lepaskan, singkirkan semua masalah hidup yang menghantui. Tunjukkan kepada dunia, kepalkan tanganmu. Aku yakin bisa.